baraya khusus ka karyawan Meta ieu mah manek ngomong ieu nya di alam kuari loba edukator anu edukasinya. Urang teh kan jadi karyawan Meta ieu mah khususna ka karyawan Metanya. Urang teh kan nu ngagaji Metanya, lain di kantoran ibaratnya lain jadi guru, lain pegawai negeri, urang teh kan nu ngagaji bos Meta. Kunaon di zaman kuari loba nu edukatornya, edukator anu edukasi menyesatkannya seperti kieu ye. Cina kan aya nu sok anu hayang dimampiran gitunya, mampir ke berandaku entar aku kasih hadiah, entar pulang bawa paus, entar pulang bawa kejora, tolong dibagikan postinganku. Eta nu kitu naon anu bikin bantet akun-akun urangnya terus terang baraya eta loba anu edukasi kos kitunya para suhu menyesatkan. Ye ulah karayunya anu para pemula ulah karayu ku para suhu anu edukasi kos kitu karena naon menyesatkan naon cenah gerak ke para pemula hadir suruh mampir suruh ngabagikeun postingan manehna sampai jari keritingnya ibaratna urang nanti ngaranna mampir sana sini sampai jari keriting sampai eta konten-konten urang teka urus teka rawatan konten sorangan mah teka pikirkeun konten-konten urang. Jadi hayu we urang teh mampir sana mampir sini sedangkan konten urang teh diuruskeun arek bagus arek henteu. Pokona namanya urang teh kuari mah kudu jeli cenah geus cok orang Betawi teh mah kudu jeli eta kudu waspada. Hayu nu makna heula ieu edukasi ge anu kira-kira bahan asup ka hate urang, bahan asup ka diri urang, anu bahan asup masuk akal dimasuk di otak itu henteu menyesatkan. Ari anu edukasi kitu mah ulah diturutannya anu kieu ya. Misalna urang teh kan kudu memperbaiki konten, bikin konten anu bagus. Jadi evaluasi konten urang, ulah hayu bae ngagugulung konten batur. Urang teh mampir sana, mampir sini, interaksi sana, interaksi sini. Ai akun-akun urang teh diurusan, katoler-toler, teu dirawatan. Ngadenge edukasi para su ulahnya eta menyesatkan, bikin akun urang bantet sebenarnya mah.